Kunaon Aska? Mika tinggal di saradeh gitu. Ya om, tadi di sekolah dicarekan ku guru, Aska tuh bisa ngejawab. Emang ditanya naon, Kak? Di mana letak piramida? Aska tuh bingung atuh. Nah, di Aska sok limperan gitu. Sok ingat-ingat, di mana nundeuna? Assalamualaikum, Teh, Pak. Waalaikumsalam. Ada minum sarate, Pak Teh, apa? Mau nuju ngobrol. Di damel di mana orang teh? Jantan sopir angkot, Bah. Terus seberapa lami? Ah, namanya oge 15 tahun, Bah. Atau terus kedua angkotnya lira berenya. Ah, dacan, Bah. Masih ngadulungan. Boleh. Hari Abah di damel di mana, Bah? Punten. Di kabupaten. Jantan ASN, Nah, gitu. tos lami, Bah. Kirang langkung aya 20 tahun. Atuh tos gaduh kabupatennya Lira. Mang, nah, bayar hutang, bung. Nah, bet embung, tunggu kamayar hutang, pan urang lagi can lagi. Namun bisa mah, mana teh dengan alasan heula, mere alasan mau bertele-tele. Namun bisa mah, mana teh lagi heula, kamana, weh. Udah bikin urang neneangan teh, hese, pusing liur, neneangan maneh teh. Namun bisa mah, mana teh lebih galak di urang tah. Terus, urang kan can pernah ningali satu sue amaneh, dahar di kafe, terus jalan-jalan ke pantai, terus ningali maneh balanja barang-barang mahal, branditan, can pernah urang kan. Tong mere contoh teu bener lah. Mere nginjemkeun can lagi, ieu geus rek mayar. Kumaha ari maneh? Terus ieu kumaha? Bubung mau diterima, bawa deui. Mau balik deui ka itu. Mau balik deui, mau diterima, urang ge. Kumaha jelema zaman ayeuna mah teu bisa pisan ngalasarikeun budaya sorangan. Giliran diklaim ku bangsa lain, komplain, amek-amekan, ke aing disalahkeun. Kumaha gitu. Cek, kopi teh geus 2 tahun ieu teh. Teh kumaha tuh usaha teh meni seuseut meni ampun. Ya tuh di bawah santai we, Cek. Har ari Cek. Santai-santai kumaha, Cek? Ya di bawah santai atuh. Di bawah jalan-jalan masuk ke yang balanya. Akang-akang aja lajar siga wayang Pandawa Emang kumaha, Bu Teh? karena lagi hukum saya wea Urang Arjunana, euy. Urang Arjuna mah bukan dia panjang. Mana Arjuna? Jadinya lain Arjuna Dawala.